barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu baraya sadayana, alhamdulillah biasa ditepang dangukeun deui sareng carpon anu kahaturkeun ti barayakita.com. Urang nuju sami-sami ngabandungan ngeureuyeun dongeng dina judul Buron Kengeng Ce Aam Amelia. Kamari reng seri kagenep ayeuna urang majeng ka seri ka-7. Sumaah nyangakeun Buron seri ka-7 Kengeng Ce Aam Amelia. Kalah kumineng kagejed nyang hareupan jelema anyar pinangih teh lalaunan leungit. Ayeuna mah geus teu asa-asa mun para ngobrol di mamana ge. Lain wungkul para pangarang tapi wartawan-wartawan ti koran-koran ge mimiti warawuh. Hadena teh saurang ge iwal asmara anu tetelepek kumaha kuring bisa ngarang. Lebah nyawalakeun hiji tulisan ku kuring ditepikeun ka Kang Andika. Kulantaran kitu memeh ngirimkeun hiji naskah teh sok dibaca heula. Terus diterangkeun kumaha-kumahana. Sakapeung mah sok hayang seuri ku pola duaan. Ngayonan pajamanan mertahankeun hirup nepi ka kudu kikieuan. Ayeuna mah teu pungak-pinguk teuing lamun ngobrol perkara karangan teh. Tapi lamun maranehna nyaritakeun ajen hiji tulisan atawa pamanggih hiji pangarang barat, kuring kapaksa jempe lantaran teu katimu naon anu kudu dicaritakeun. Hiji mangsa mah basa kuring KB diasongan onangan ku Kang Umar Kamran. Cenah di paguyuban sastrawan Sunda dina eta onangan teh ditetelakeun yen paguyuban sastrawan Sunda rek ngayakeun hiji sawala. Nu disawalakeun teh ngeunaan hak pangarang dina yang hareupan penerbit. Bongan loba penerbit anu henteu ngahargaan kana hasil gawe pangarang. Lobana sok terus hayang ngarinah. Cek Umar, keun atuh nipu teu bisa ditipu cek Asrin. Atuh darek teu katipu kumaha. Sagala teknis penerbit jeung distribusi aya di manehna. Urang nanahaon ukur ngahayal bet jadi duit ge untung. Cek Umar, ger sararea seuri. Umi tiasa ngaluuhan pangintennya. Cek Asmara, kuring teu nemalan da geus tangtu kudu aya idin heula ti Kang Andika. Jauh dina jareh hate aya gerentasna pantes lamun diri pipiliweun kana ieu pasamoan. Kapan kuring mah boro ampar bisa ngarang bet nyeun surat izin ge can karuhan bisa. Mun teh mah anu ngengken. Kumaha Umi tiasa ngaruuhan? Sakali deui Asmara nanya, kumaha engke we? Kedah aya widinya ti Kamtib. Cek Umar, awewe di urang mah sanyana pikarunyangeun keneh. Kakara bisa ngagorowokeun emansipasi. Dahar tinu sanyana mah dina kalangkang keneh. Lebah rek ngalakukeun hiji tindakan teh anger we kudu meunang widi ti sang caroge. Cek Asrin, alah awewe sakumaha rek jagoanana ge anger we atuh da dijieunna ge tina tulang iga. Cek Umar, ke Umi nangis geura. Cek Herman Padilla anu tadi ngajentul wae. Ari Zainab hiji-hijina penulis wanoja anu tara katemong lila da cenah karesepna teh ngasruk nyusuran bahan-bahan anu hade pikeun hiji tulisan keur ngeusian rubrik dina sela-sela kahirupan. Nu matak arang langka tepung lila ongkoh sakalina tepung ge bubudena terapati genah kana hate. Manya Umi nangis. Cek Asrin, kuring seuri ngadenge nu moyok awewe teh
jeung nyana komo awewe pantar kuring anu pati huripna teh tina dampal leungeun salaki. Tuning sadaya-daya naon anu diparentahkeun ku salaki kuring teu wani ngabantah. Nepi ka kudu nyumput bari kadungsang-dungsang ge ukur bisa ngarahuh. Sanajan dina hati anu pangjerona kuring ngabantah kana pamanggih Kasrin. Da kuring mah teu bisa sonte awahing kunyaah ka salaki. Saeutik tara aya hate goreng komo make ngarasa dijajah mah ku salaki teh. Naon deui pangabakti manusa ka manusa deui iwal ka nyaah. Ari ka nyaah teh kapan kumaha rupana gumantung ka unga jelema. Aya anu mangrupa ruruba, aya oge ukur kasatiaan. Kumaha kahayang anu mere jeung anu narimana. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Kumaha Umi, kinten-kinten kerasa ngaluhan, cek Asmara. Upami tiasa kumaha, upami henteu kumaha, cek kuring. Tah geuning, teu burung disada, cek Kang Hanifah ti juru. Tita tadi ngagetruk wae ngetik, cenah nganggeuskeun sawangan carita ponok, ajang nomor hareup. Pagawean matu Kang Hanifah di majalah Wanojak. Kasup langka kritikus teh keur dunya sastra Sunda mah, cek Kang Andika. Tapi kawasna boh ku pangarang, boh ku penerbit, terpati karasaeun pentingna kritikus teh. Komo di masyarakat Sunda mah loba kene anu ngalarapkeun yen harti kritik teh pujian. Ceuk Kang Andika kene anu disebut kritik teh sinonim jeung pamuji. Lantaran carang urang Sunda anu daek dikritik. Ceuk kuring mah lain urang Sunda wae, umumna jelema wae. Ari tos disada anggur ngahuleng. Saur Pak Bakar, mohon Umi ngiring payuban sastrawan Sunda teh bakal hegar. Sasarina anu kadangu teh sorana anu garoreng sopak sareng keusrak. Tapi ari aya Umi mah aya halimpuna. Ceuk Kasrin, sakantenan we atuh bisi para layeun uninga jenengan Umi Sumirah pangarang istri anu nuju top teh siga kumaha. Ulah bili mata kuciwa, ceuk kuring. Sanes kuciwa panginten surprise. Karangan sae jalimina geulis, ceuk Pak Bakar. Anu sajen anggur ting serenge. Tah geuning aya anu ngawakilan Mang nyangemkeun, ceuk Herman Padilla bari seuri. Ari jolna ti sepuh mah moal mata kumaonam. Omong Asmara bari memener rokok. Rokok teh digereleng-gereleng dina dampal leungeunna. Tina tungtungna aya nu bari jil, bakona. Bako teh lalaunan didudut, dipikeun kana asbak. Paik digereleng-gereleng deui, kakara diselapkeun dina bibirna. Kinten-kinten kenging, ceuk Umar. Rupina mah saha nu terang erinjing jaganing geto aya penerbit anu hoyongeun nerbitkeun karya pangarang Manoja. Pan ari uningah mah kumaha masalahna moal mata kagelo, ceuk Umar. Kuring teu nyanggupan, tapi nyebut moal gen teu deui. Basa amitan maranehna bangun seronoeun keneh. Aya rasa genah basa ngadenge pamuji teh betras ka Kang Andika. Cenah jalmi teu normal anu teresep dipuji mah. Ngan anu kalangkungan eta mah overdosis disebutna pupujieun. Sanajan sanges di luar mah sadar yen eta pujian teh lain keur kuring tapi keur Kang Andika. Karangan alus anu Kang Andika, kuring anu cenah geulis oge nu Kang Andika. Naon nu dipibogaku sorangan iwal kaagul meureun boga salaki kanu bisa ngarang. Ti majalah Wanoja teh kuring terus ngasupkeun naskah ka 2 koran. Di dinya mah terus ka toko buku G jeung J pikeun meuli buku pesenan Kang Andika. Duit honor anu katarima teh biasana ngan kabawa 3.000 da beak dipake melian buku. Tapi da di imah ge aya kene pupuluhan ribu honor carita nyambung anu kakara rengse di koran tandang supaya ka jero toko J. Umi mulih ceuk jilalaki ting saha. Oh eta Umi pangarang teh geulisnya,
Cek lalaki anu saurang deui harewas bojong. Bangunan teh ngadenge ngaran kuring. Jelema-jelema teh geus teu araneheun. Ngaran teh jadi kasohor gara-gara dititah nyamur ku Kang Andika. Sanu rek curiga da taya anu pirajinan nalungtik. Ongkoh deui pangarang awewe teh geus rada loba ayeuna mah. Jadi jualna kuring nambahan kebeungharan paguyuban sastrawan Sunda henteu ieu ngajadikeun hiji kanehan deui. Tapi asmara mah anggar sok loba tetelepek basa dibejakeun ka Kang Andika ngeunaan hal ieu kalah seuri. Boa tetelepek sote sanes curiga resep we ngobrol sareng nu geulis. Cenah, saha anu geulis ari Akang? Mohon Umi. Dah tu carang aya pangarang wanoja anu karanganana sae bari geulis siga Umi. Da Umi mah sanes pangarang. Pantos sohor Umi Sumirah sastrawati cantik cenah dina koran harian pagi ge. Kang Andika anggur ngagonyak. Teu ditemalan ngan lila-lila mah meureun kapikiran yen tetelepekna asmara teh memang pibah laeun. Nu matak bagi getol we Kang Andika ngajar kuring. Buku-buku ngeunaan sastra ngahaja dititah dibaca. Kitu deui rengkesan cerita-cerita sastra. Sasat kudu diapalkeun. Selanti eta runtuyan pangarang Sunda, Indonesia, Jepang jeung Inggris katut Rusia anu kasohor kabeh kudu diapalkeun. Ditambah sababaraha karyana nepi ka ari peuting teh badis wae budak SD keur dilatih raraban. Harimau Mohtar Lubis, Sri Samarak dan Bawuk, Umar Hayam, pipisahan RAF, isukan kuring digantung, Caraka, buku nu kantos dilarang beredar, Bumi Manusia, karya saha Pramudia Anantatur. Minangka hadiahna ari pananya bener kabeh, kuring sok dipangku di bawah kanggon. Najan jajaretean tara dipalire, pajar teh pinter cenah, calakan cenah, kawas ka bolon. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Kerjongjonan joan buku belieun pesenan ti Kang Andika jol ayanu ngahordah kuring ngarenjag. Asmara cek kuring hate jol ngalenyap keur pikiran dina hate ku tetelepekna ayeuna aya gigireun. Ngagaleun naon Umi? Ieu buku. Aduh menitos dicatet. Kuring ngajenghok catatan ti Kang Andika gancang disumbutkeun ka tukangan kantong. Mayana anggur seuri. Sok hilap tuh da malum urang gunung. Sakalina lepat pansok sesadei ka toko buku. Cek kuring buku teh geus ngumpul sawareh bari sababaraha siki deui. Geus kapanggih geuat nyamperkeun ka kasir. Asmara ngiclik gigireun mayana nenjoan judu-judu buku anu dibeli. Bade mangaruhan saha ngagaleud Dale Carnegie. Kuring seuri leuwas belengep. Nah ya buku diajar mangaruhan jelema kitu. Tuhnya Umi resep sapat pokna deui. Deui kuring rewas. Heueuh da nya atuh. Dasar palsapat judul buku anu hiji deui teh. Mese Romo Rahadi. Sae kene burung-burung manyar sangam abdi mah. Leus teu Umi kan hanya ka tungtung nanya. Teu acan maos da. Asa geus maca mun inget judul nama. Nya meureun maca mah geus ngan teu kaharti. Keur kuring mah asa resep kene maca Agatha Christie atawa Barbara Kathleen. Terjemahan dina bahasa Indonesia batan maca buku sastra teh. Tapi cek Kang Andika kuring kudu diajar ngarasakeun nikmatna maca buku-buku bacaan sastra. Tapi nu cek Kang Andika sastra seperti Keluarga Permana kuring resep da kaharti. Teras ka mana ti dieu cek Asmara basa buku geus dibungkus jeung nu dagang mikeun pemulangan anak ka kuring. Wangsul nganggo naon? Beus karsa dijajab. Kuring teu nemalan. Nah kira-kira napa ngajak anu sakitu sopan aku kuring kudu ditolak. Disagigireun kuring nyiptakeun kumaha horeamna leumpang ti toko J anu pernahna di tengah kota neangan hona umum ka terminal C. Oge nenyo sakitu rengkuhna anu ngajak taya sari-sari hayang cunihin.
estu pangajak anu haat nulungan urang kampung. Ulah capeun teuing. Buku nu diakep ku manehna di tampanan. Sanggeus nyebutkeun rek dipangmawakeun. Saterusna buku teh diasupkeun di kursi tukang. Ari kuring diuk ngarendeng dihareup. Bade nganggo-naon ka ditu teh? Kana Honda umum. Di mana? Di Jalan Ageng. Cek kuring. Tapi manehna bet nganterkeun nepi ka terminal C. Da basa jalan teh geus kaliwatan mobilna anger maju. Parantos we dugi ka dieu. Cek kuring. Sawios ku abdi jejab dugi ka terminal hawatos. Kuring teh nyarita naon deui ngan hate kunaon ratug. Tigigireun panon minang maling neuteup. Mun ngabandingkeun ka kasepanana jeung Kang Andika, meureun elesa setrip. Kang Andika mah bodas, ari asmara hideung santen. Ih, bari ge ngabanding-banding ka kasepanana jeung salaki teu pupuguh. Umi, raka teh didamel di mana? Tani, sumuhun pan kapung ria Umi teh tos nyangem kitu. Munah teu melangeun ninggal Umi angkat-angkatan nyalira. Heug ti teh KB teh sanes caket-caket. Kuring rewas teu nyana pananya asmara bahkan nepi ka dinya. Biasana kuring sok palalaur ari rejengan jeung asmara teh. Sieun teu telepek bab kabisa kuring sok mempar tina sangkaan. Mun peutingna kuring ngapalkeun buku harimau-harimau, isukna ari tepung kalah nyaritakeun maut dan cinta atau burung-burung manyar. Ari kuring maca maut dan cinta. Manehna ngebahas Arjuna mencari cinta. Ari pananya teh meni matak nyentug. Mun abdi mah gaduh pamajikan sapertos Umi bakal ngaraos melang di orang angkat nyalira kitu wae. Nganggo melang datos kolot nu mawi pada datos kolot da cecakan nambah 11 tahun mah teu matak hariwang teuing. Nah, paling ge direbut antingna. Ari abdi manehna kalah keom sanajan kuring bisa ngarampa ka mana maksud caritaanana. Tapi ente nemongkeun mah api-api we. Melang nama atuh kantenan teu tiasa nganteur kitu. Atuh ari di rorompok kumaha? Melang panginten mung kumaha? Nah, mencieu pisan bumi teh dugi ka teu tiasa ngawiatkeun acan. Henteu atanapi Umi teh mainan teu kebat teu nyaho teu kebatna teh lantaran aya mobil nyiap tarik pisan ti tukangeun atawa memang teu wasa ngedalkeun kecap saterusna. Da geus kitu mah manehna balem sorangan gen teu hayang nanyakeun deui. Sanajan kacida panasaranana naon maksud manehna nanya kitu. Henteu ngagaleh oleh-oleh kanggo putra da teu acan gaduh budak. Tos sabaraha taun nikah? Tos 4 5 tahun panginten. Nah panginten boa naon? Kala serenge seuri nyangka parawan kitu atawa nyangkarana asmara teh. Bangun aya kacuriga ka kuring teh, tapi curigana nah ngeunaan ka pangarang kuring atawa kana kaayaan kuring. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Dugi ka dieu we. Cek manehna basa geus nepi ka terminal C. Kuring ungeuk bari rada haroream. Upami kawidian mah hoyong jajab dugi ka ditu. Cenah entong isi aya nu bendu. Kuring seuri teu cukup ku nganterkeun. Manehna terus mangneangankeun beus anu kate. Malah merenahkeun tempat diuk. Bari neundeun satumpuk buku gigireun tempat diuk. Duit ongkos geus dibayar ku manehna langsung ka konektur. Geus kitu kakara turun bari teu leos init kalka nangtung hanapeun janela. Umi irah bade ka dieu deui. Pokna bangun sungkan pisah. Upami aya naskah anu dimuat deui, upami bade nyanak honor deui name ka dieu. Upami teu bade naon sumpingnya ngeluhan riungan teh. Insyaallah ceuk kuring. Basa beus ngageleuyeng asmara ngagupayan. Kuring ge males gupaina. Asa aya nu leungit sekedapan tapi sanggeus jauh mah kawaas teh leungit.
ngan pananya kemelangna teu oleh napa dina ingetan. Nah teu melangeun ninggal Umi anggat-anggatan nyalira. Cik manehna nya nah Kang Andika teh teu melang kitu lenyo kuring init-initan sorangan, tapi nah lamun ieu pananya dikedalkeun moal nganyerikeun hatena, leuheung basa mun ukur nganyerikeun hatena. Kumaha mun nyangka kuring geus embung dititah kabe deui. Kamana nyingkahan kabosen lamun lain ulin sekali-kalieun kabe. Teu tunyu tanya deui Kang Andika teh, nyaan teu melangeun. Kawasna keur Kang Andika mah memang sakuduna kuring bela ka manehna salaku hiji salaki teh. Pogot we maca buku bawa kuring, ngan ukur sekali mah nanya teh henteu menaka sesa di jalan cenah. Cukup ku dijawab henteu, pogot deui wae kana bacaeunana. Tapi basa nyebutkeun kuring rek milu riungan manehna nyaram. Pajar teh bisi loba tetelepek ngeunaan diri kuring. Heug we katohyan. Sa sabenerna kuring mun geus katohyan. Kumaha partuji, kumaha kajujuran anu diperankeun teh. Kumaha itu, kumaha ieu. Arto seueur ieu Umi. Sasasih mah tong waka kabe di bumi we. Reureuh Akang rek ngantosan heula carita nyambung kanggo kakoran katumiri. Cenah honorna naik ayeuna mah. Kuring cicing kacipta sabulan kudu ngabetem. Kudu nyengetkeun lampu unggal magrib. Kudu ngagemo seseuheun kawalungan. Kudu nanyomundi ngaleut. Kudu ngaring ke maneh di imah. Gusti ira salaki abdi rek ngarti kana nyeri hate. Kana kakasal abdi salaku hiji manusia anu telubar tina rasa kahayang ngasaan kesenangan. Selang-selang make inget kana sempal guyon, kana heureuy jeung gogonyakan. Sono hayang cacarita deui, hayang gogonyakan deui. Tamat mitra kaum dang buron seri ke-7 kengeng Ceam Amelia urang cekapkeun dugi ka dieu heula. Insyaallah masih kena aya garapan hanca anu kada diteraskeun ke urang lajengkeun ka seri salajengna. Hatur sewu nuhun, wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com